Aduh, ayeuna mah piak meukeun teh loba kumaha corona ge bala. Jaba duit kurang heuh. Penghasilan susah bener teh. Tapi kan harerup keneh gini ya. Cing wing rek nanya, nyebutkeun susah tapi harerup keneh. Ya hirup Pak Jujun, alhamdulillah. Pan leuwih mana nyawa kesehatan dibanding dunia. Teu kudu riweuh. Kudu teu goreng sangga ka Allah. Ibu taruang keneh. Tuang keneh. Rizki ti Gusti. In kana la ta'rifu alwana rizqi fa inna rizqaka ya'rifu alwana. Lamun anjeun teu apal alamat rezeki anjeun di mana, rezeki mah apaleun alamat anjeun di mana. Jadi tenang, teu kudu sieun. Tuh tingali geus aya dahareun. Lamun lain rezeki mah dahar. Uing dahar lain rezeki kautahkeun deui. Tak tenang, ieu baleungha teu cenah nyebutkeun susah, masa susah. Geuning taradna. Gara-gara masa susah ger amek teu meunang, rugi tahan amekna. Kitu dua tah nu katilu tah nu beratna ya. Wal afina 'anin nas. Zaman nu meunang ampunan jeung surga Allah teh zaman nu daek ngahampura batur tah ieu. Ieu zaman nu hadir men tahampura mah tiasa sadayana ge Kang, ngahampura mah centang tuh. Sakali deui, ieu zaman nu hadir men tahampura mah tiasa sadayana oge. Hapunten abdi, hapunten abdi. Tapi kuring teh yakin ieu zaman nu hadir bisa ngahampura kasalahan batur kabeh. Matak derajat ngahampura batur mah nomor 3 paling tinggi derajatna. Dalam bajama leungeun sasalaman hate patoja ieu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Awak teh sigana ngahiji paterema leungeun tapi hatena aing-aingan. Oh, dan jeung tatangga ge. Ningali tatangganya di imah nyeri sirah teh apaan? Tatangga mobil maneh nyeri huntu teh. Pas lebaran papanggih di masjid. Sasalaman tapi nyaho mobil lagi menang kredit lah. Balunas bawa acan. Ning siga aing we boga motor ge cash. Nah jeung kudu ribuh sagala. Maneh cash itu ngiridit naon urusanna jeung maneh. Loba zaman nu kitu loba ama menang ampunan. Komo dunungan ka pagawe cing rek nanya, loba dosa dunungan ka pagawe, loba dosa pagawe ka dunungan. Jawab atuh bu cari cing we. Rumasanya boga pagawe sok loba dosa. Loba dunungan ka pembantu, loba pembantu ka dunungan atuh geus kitu lah. Dosana. Loba dunungan ka pembantu. Ai waktu lebaran kamari nu pangalana menta hampura pembantu ka dunungan atau dunungan ka pembantu. Pembantu, cek aing oge. Hayang ampunan Allah, tapi sok aya tara dunungan menta hampura ka pembantu ti heula. Aya teh. Oh, iya ngan teu nyaho. Di basa mah teu meuli, ceuk. Bi punten abdi hoyong kopi, bi punten hoyong teh panas, bi punten pangademelkeun nasi goreng. Nah, si da teu bahasa nyebut punten memang kudu meuli, ini telah ka warung. Meuli punten nya 100 ribuan. Anaeuh. Meni hararese nyebut punten oge atuh. Pirage punten meni susah. Tuh jelema leutik ge dihargaan. Jeung ingetan meni sok punten-puntenan. Berarti perkara leutik dicatet ku jelema leutik. Hati. Lamun hayang ampunan jeung surga Allah, paboro-boro. Cantang tuh ampunan surga Allah dibikeun ka kuring. Nu ceramah, buat yang dibikeun ka ece. Nu ayeuna nyayagikeun sangu masak di dapur. Abas tong macam-macam. Ieu urusan Allah mah teu ponte cuet kanu hideung teu ponte kanu koneng. Di Bandung aya panyawah, boga sawah. Panyawahna di Garut. Sawahna teh di tengah sawah teh nyeun saung. Pagaweana teh kieu we si bibi jeung si mamang teh da tukang ngagawean sawah. Mun hayang nonton TV ge, nonton TV ngaliwatan sawah ka tatangga. Ayeuna TV aya iklan baheula mah kerjaman mana lagi selain di McD. Tah si bibi kieu we si mamang kumetap dan ningali hayam. Krek. Cek si bibi teh cenah. Naon ka hayangnya? Ngimpi urang mah ka beuli. Bukan bae atuh bayangkeun we ciduh sila itu. Cek si mamang teh. Balik keur ngalamun malaman takbiran nu gegedor malaman takbiran. Assalamualaikum. Bi. Mang. Mang sahanya
Heusanya mah siga si Aden. Pas dibuka teh anak dununganana nu boga sawah. Aden, ira sumping Den. Nemebi mang. Ya, atuh lumayan oleh-oleh. Ditinggali McD, soak tah. Udah ketinggali nusok na TV. Alah sia mamang kalama dahar ieu. Nu leutik mah daam dia keur ngadahar teh mikir. Tapi bi urang kumaha mulang tari mana ka si agannya. Tuh. Da teu boga nanaon. Tung ngadahar McD teh asa ngadahar. Asa ngadahar suung. Asa ngadahar lemer, asa ngadahar. Sabab mikir pikiranna tadi mati. Mikir keur naon keur mulang tarima jelema leutik mah kitu kan. Tungtungna cek si bibi, cek si mamang. Bi urang ngurab we. Juragan pasti geus lila teh dahar urab. Cek si bibi teh nguner genyer memang urang ngurab keur si agan. Peting-peting make obor nguner genyer. Ngurab belel oge panol. Ditutu don marun kalapa nyeun urab isuk-isuk datang tasi bibi ka bumi juragan. Assalamualaikum. Tadi ngekeun assalamualaikum na beda jeung nu tadi. Tadi assalamualaikum bang assalamualaikum gagah kudunya. Ya mah assalamualaikum. Entak harga assalamualaikum teh beda-beda. Hai abang gemar, saya Cucu Cahyati. Sebelum menghibur Anda, terimalah salam assalamualaikum. Tah eta teh hargana teh baheula mah 7 juta salagu. Zaman Cucu Cahyati baheula kan eta. Aya di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainuddin MZ 10 juta tah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujun 20 juta. Tapi aya deui assalamualaikum 2000 teman. Eta geuning di eta dina naon? Dina pelejang lampu merah. Assalamualaikum 2000 teman. Atuh tadi ge beda-beda. Tadi mah anak juragan assalamualaikum bi mau kagak si bibi mah ada sabar izin atuh kadunungan. Assalamualaikum asahanya asah warawar mah buka tuh panto pas dibuka teh bibi geuning mangga bi lagi ajaran nuhun agan nuhun katampi wengi oleh-olehna meuni raos bibi mah wa iraha ngadade nu kitu pamete dipasian ku agan mung isin bibi teh teu tiasa mulang tari mana ka agan mana wisono agan kana urab genyer mangga ieu urab genyer dicokot ta gununa ngaliwat ta ka salakina bari ngomong saeutik nu kitu pat nu kieu dibawa ka dieu kadengeke kadang-kadang jelema gede teh sok kitu nu kieu dibawa ka dieu. Eta teh meunang ngurab sapeuting, Pak. Teh hees si bibi jeung si mamang teh. Kan ukur nu kieu dibawa ka dieu. Maka ampunan Allah itu hanya berlaku bagi siapa saja mau. Siapa mereka? Kalau mau jadi orang yang mendapat ampunan Allah, yuk perbaiki kehidupan kita. Nu silaturahmi karena dunya ulah eureun. Nu silaturahmina karena Allah. Datang teh ulah karena dunya, tapi karena Allah. Lamun datangna karena Allah, keadaan apapun seseorang kita akan dukung, kita akan menjadi saudaranya. Diikat dengan kalimat la ilaha illallah, diikat dengan kalimat ketauhidan kita, bukan dengan karena. Sabun make karena sekali deui, maka nu kitu lain silaturahmi. Laisal wasil bil mukafi. Ya, lain silaturahmi sekali deui balik ti awal. Ajama anu silih kirim. Ya ngirim ono dikirim tomat, ya ngirim kacang panjang, balesanana dikirim deui eta teh ku peuteuy. Eta mah bisaeun kabeh ge. Nu teu bisaeun mah nu hese mah batur baeun, maneh senyum. Batur ngajauhan, maneh deukeutan. Batur mutuskeun, maneh ngahubungkeun. Batur ngajak papasean, maneh ngajak duduluran. Batur pedit, maneh bager. Eta ahli silaturahmi. Nu kitu nu bakal menang ampunan jeung surga Allah. Sabab hatinya akan lapang.
ke istri tenang, ke suami lapang, ke anak sayang, kata tanah ke insya Allah bakal jadi penyayang. Itu ayeuna pan lain silaturahmi teh kadang-kadang ke anak oge sok bibir teh salah. Sia teh naon teu bisa sekolah jadi tukang beca, teu meunang atuh. Kuduna mah kieu, alah neng main game, cenah neng teh hoyong janten presiden. Nembet main game atuh, ulah main game wae. Neng kedah diajarnya kitu. Sabaraha Pipo? Sabaraha nilai Pipo? Terus ditinggali misalnya 3 nilainya atau 5. Kenapa kamu nanya 5? Kamu tidak bisa lebih bagus? Bukan begitu. Pipo berapa nilainya sayang? 5. Mama mah pernah 3 dulu. Tapi mama belajar terus, akhirnya mama jadi nilainya jadi bagus gitu. Padahal mah indungna teu pernah nilainya 3, tapi itu dalam rangka mendidik, memberi semangat. Pipo mah 5 bagus, mama mah dulu pernah 3 nilainya, tapi karena mama belajar, mama jadi 9. Apalagi Pipo 5 bisa 10 nanti kalau belajar bener mah nilainya gitu. Kabudak teh ulah emang siapa dah bodoh mungkin itu budak aing nomor 3 mulai bodoh teuing tak juara bertahan 2 tahun teu naik kelas 2 we. Alah nikmat punya cerita silaturahmi teh bang angeus Kang Haji. Aduh da atuh gampang perkara-perkara teh silaturahmi nepungkeun kanya kadede perkara nama teu kudu gede tapi kanya anak kadedeuna keluar tina niat anu alus amal anu alus insyaallah dibeungkeut kula warga besar Kang Haji Ridwan ku silaturahmi anu bener sesuai dengan aturan Allah maka insyaallah bakal jadi keluarga yang dibagi oleh Allah ditatap dengan penuh rahmat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakeun Kang Haji Ridwan sing sehat, Teh Haji sing sehat, sadaya keluarga besarna sing sarehat. Doakeun oge sim kuring sing sehat. Uing teh geus lila teh ceramah ieu teh geus 1,5 tahun lain teu payu loba nu ngonang digagalkeun. Ka 2022 gitu jadwal digagalkeun. Karek ayeuna deui ceramah teh kamari ketang sakali teh jeung Bupati didinya di mana di Koran Sabango 2 kali ayeuna matak uing teh lagu ge geus paroho deui. Dalil mah inget wae lagu nu paroho mah. Komo ayeuna teh usum ayeuna mah lagu-lagu nu baheula teh pan usumna ayeuna mah pan Ikatan Cinta. Nama apalna teh pan ka eta ka Andin jeung Arya Saloka. Ayanya ece beuki teu mutu katingali marolotot. Ini moto teh Andin jeung Arya Saloka. Al. Hayang ka si Al. Salaki maneh teh beungeut teh siga si Al. Batak tong sok nemponu kitu sok bahara bahaya. Kadang-kadang mah mode reuni-reunian teh kade bake iman. Sabab aya jelema to salakina kasep goreng mun nilai mah 2,3 salakina pamajikanna 8,5 geus kabayang Kang 8,5 siga saha Amanda Manopo mah 7 atuh kumaha selera sih eta hah sabab seluruh namanya 8 tambah ieu mah 8,5 geus kabayangnya 8,5 nilainya berkumaha gelisna salakina 2,3 rujan tapi dah jodoh geus jodoh mah teu bisa dikumahakeun Kang dah jodoh mah ku Allah bener teh dijodohkeun salakina teh reunian teu milu pamajikanna teh rada nyeri huntu dongengna hajat teu milukeun ku uing ngadongengna ai balik jolnya keruk salakina teh kana suku pamajikanna mama dirangkul pamajikanna teh kunaon bapak nangis mama teh syukur tadi teh mama teh panggih jeung babaturan geus baroga pamajikan kabeh marilu ditempo teh hiji-hiji ku bapak eueuh nu siga mama garoreng kabeh ternyata papa teh selama ini kurang bersyukur syukur papa teh boga pamajikan geulis ya babager soleh ha mama cerik syukur cek pamajikan di luar dugaan nya mama oge aduh ya Allah papa doakan ya mama teh sing sobar terus boga papa teh suara boga salakina goreng jadi mah cerik karena syukur nu ieu cerik karena sobar sabab nu Allahu Akbar Gusti bu heureuh ya teh mah urusan nu kitu mah urusan masing-masing loba nu kasep pamajikanna geulis aya nu goreng salakina pamajikanna geulis ku Allah dijodohkeun penting mah soleh we mudah-mudahan sing janten kaberkahan Kang Haji Ridwan Kang sadayana amin sakitu mugi manfaat hatur nuhun sehat sadayana berkah semuanya segalanya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.